Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina channel Payung Pawitra diajar bahasa Sunda. Tah dina ieu kesempatan urang bakal nataan babagian nu aya dina beungeut. Langsung wae. Kanu kahiji nyaeta aya tarang. Tarang teh nyaeta bagian beungeut antara halis jeung wates buuk. Basa lembesna tina tarang nyaeta taar. Anu salajengna aya palipisan nyaeta bagian beungeut antara ceuli jeung panon. Teras aya deui panon nyaeta bagian beungeut handapeun tarang gunana pikeun nenjo. Aya oge nu disebut irung nyaeta bagian beungeut antara panon jeung bibir gunana pikeun ngambe jeung ngambekan. Basa lembesna tina irung nyaeta pangambung. Pipi nyaeta bagian beungeut kenca katuhu antara palipisan, ceuli, panon, irung, bibir, jeung gado. Basa lembesna tina pipi nyaeta damis. Teras aya nu disebut luruncang nyaeta bagian beungeut anu ngalegok antara bibir luhur jeung irung. Teras aya biwir nyaeta bagian beungeut antara irung jeung gado. Paranti barang dahar jeung ngomong atanas jeung sajabana. Anu pamungkas aya gado nyaeta bagian beungeut handapeun bibir mun di lalaki mah sok janggotan. Basa lembesna tina gado nyaeta angkeut. Hatur nuhun, tepang deui dina video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.